capek teu kapake. Capek-capek gawe bari capek hate, capek-capek gawe bari kurang sare, capek-capek gawe bari teu kapake. Kahade salat tong talangke, kahade bisi jadi bangke. Aing ngapalkeun lagi 2 minggu budak. Atuh aing teh dicarekan ku majikan. Gawe nyanyi wae budak asuh cicing ca aing keur latihan. Marek naon latihan cing eksamen lain ca aing rek kasok ka bumi aing. Rek kasok ka bumi aing kitu keun 2 minggu deui. Naon urusan anak cenah nyanyi nu kitu jeung kasok bumi sia mah teh nyahoun piduiteun. Aing kamari mah tadi Sukabumi beda itu Pelabuhan Ratu. Sekali kiat aing nyanyi eta lurah dae ku nyawer. Atuh eta aya keneh lurah aya keneh. Eueuh balik. Mudah-mudahan dipegat jurig ka lurah. Eta naon balik memeh nyawer. Haram jadah doang. Aya meureun RW mah aya meureun. RW aya. Diam bae. Nyawer we. Iya RW iya. Eta RW eta eueuh deui beungeut nu sejen gitu. Mantep jasa RW ieu mah ngora kenehnya. Sing sehat we pokona mah. Sing panjang umur. Geus teuing batur parehlos. Ngetinggal RW we sorangan. Gitu. Alus tah ieu RW budak ngora kieu jadi sregep gitu. Sut-set. Ting set sut meureun. Gitu. Sabab aing ngora keneh emang ngomong moal lelol. Beda jeung kolot, RW kolot teuing sambutan lelol pasti pabeli jeung huntu. Kunaon jelema lelol pan huntu ngurangan jadi ngosob eta ngomong teh. Kalau bahas sambutan pan jadi salah tafsir ka dituna teh, salah persepsi. Alhamdulillah Nabi min hani memeh jawab ungat amatnya. Menit lalu bapak-bapak, siap dia RW-an? Udah pindah ibu-ibu siap pios tiba dahulu di RW-an. Cek ibu pasti bedil kok aing. Bo capek gawe teu kapake kulantaran ibuna teu ngajenan. Nah cenah Bu? Teu ngajen. Inti nama teu taat ka salat. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Tah nangan kopi meureun eta. Beca atong lila teuing gitu. Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bo Oh iya RW iya. Budak. Sabar we nya. Atuh aing banget pikarunyaeun kieu ja. Jung. Bejakan ka pamajikan we. Geura cokot amplop kitu. Biasana RW mah kudu dicalukan ku sinden biasana. Ari RW mah gitu. Hampura nu kateda pangaresapa RW. Anu mana jungjun anu pangaresapa RW anu sayang. Dehaturanan hieu kajungjun anu pangaresapa RW anu herang mencerang jiga batu bater ABC. Sok diantosan enggal kapayun dihaturan ulah lila teuing tong lila teuing Pak RW kaburu lak-lakan aing nolol atuh lamun Pak RW teu mawa duit
nginjem heula ka panitia. Oh panitia na RW heeh. Oh, cek RW podjaran aja sekalian. Nu matak sing areling harayu gera eling heling ka Kurawadak sihna hieu anjir aing duet jeung jangkrik budak waasnya euy ngadenge galindeng sinden di barengan ku jangkrik heeh anjir asa inget baheula zaman Ki Sukri heeh hayu urang tepetot-petot milampah amal sebab selamatna jalma milampah takwa jeung tawakal loba jalma eta jangkrik juga bung eleh ku aing geuleuh aing tarik beuki tarik ka tangkurak saguru saelmu mang ieu mah ulah ngaganggu hayu urang milampah takwa jeung tawakal lantaran loba jalma cilaka tikerlep dina lautan dunia kulantaran maranehna ninggalkeun katakwaan jeung tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Al-ayah wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan wa qala aidan thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibrun rajulun amma kauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhwani mutasarimani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai oge anu leumpatan di jalan. Mudah-mudahan guru-guru urang kabehan nu hadir oge nu teu tiasa hadir
utamina para sesepuh pondok pesantren, para sesepuh madrasah diniyah, oge sesepuh majlis ta'lim. Moga-moga sing manfaat ilmuna amin. Tambih-tambih barokah ilmuna, barokah umurna, oge barokah turunanana. Ais pangampih Bapak Yung Lembur, Indung Lembur, Bapak na desa, mengersa Bapak Kubu atanapi lurah, miwah perangkat desa na BPD LPM Karang Taruna, Babinsa Kalih Binamas, Tekhilaf, Ketua MUI desa desa eta, mudah-mudahan ieu desa sing barokah sadaya pangeusina dikawit aparat dugi ka rakyatna salamat dunia rawuh akhirat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agnia, tokoh pemuda, santriyin wal santriyah, oge ibu-ibu, bapak-bapak, kaum remaja, kaum remako, beh juru deket tiang listrik, rematik, mudah-mudahan urang kabehan penting ieu kumpul babarengan sareng guru-guru urang aya sasieur sabeunyereun kanggo nyaangan hate. Mudah-mudahan mulang ti dieu aya hasrat urang tiasa evaluasi diri ngeunaan posisi urang selaku hamba anu kedah ibadah ka Allah. Mudah-mudahan ibadah urang dina kakuranganana ditampi, dina saena tartib numutkeun ilmu ditarima ku Allah, amin. Alhamdulillah nikmat sehat panjang umur al-fakir tiasa tepang sareng urang dieu jalmi-jalmi nu saleh, mudah-mudahan kacandak soleh ku urang dieu, kacandak mulia ku urang dieu. Teu soleh kumaha wayah kieu can sarare batur manggeus ngarengkol ieu ngerender ngampar di jalan. Mudah-mudahan urang mulang ti dieu nya aya sasieun sabeunyereun keur nyaangan hate. Germa alhamdulillah urang di mah beuki sieur jeung beunyer. Bu tundo. Bu. Ah, Pak. Ih huyai heuy kumaha? Tundo encan. Mak nyawe kitu tundo. Cangkeul. Kesel. Sing siremeun. Ih buat boga rasaan dia mah. Aing gitu tadi ngejang cangkul hampura pribados sumping ka dieu sejak nambihan dulur nambihan wargi sebab aya loba dulur loba wargi mah atuh meureun loba nu ngadoakeun leres kitu. Kuala sakitu urang silih doakeun heula nya mudah-mudahan urang barokah kamari dina bulan Rajab, umur urang barokah dina bulan Syakban, oge barokah urang dugi kana sasih Ramadan. Sadayana uning bahwa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang setiap tahun mi'emut Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyaritakeun lalakon bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salat, menerima perintah yang agung. Tetapi demikian kita sering lupa apa yang melatar belakangi ketika beliau mendapatkan hadiah terindah. Jauh sebelum Rasul melakukan Isra wal Mi'raj, Isra perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Mekah ke Palestina, di Masjidil Aqsa tuluy Mi'raj Kanjeng Nabi dugi ka Sidratil Muntaha. Atuh lain salah mobil ieu salah nu diuk di jalan. Wilu jeung berangkat ka pangarsa pun raka mohon pun guru fi amanillah. Yuk selamat. Muah. Aing poho deui naon bieu.
balikan deui nya poh deui aing. Sebelum Rasul melakukan Isra Mi'raj, ada beberapa latar belakang yang melekat pada hidup beliau. 3 tahun Rasul diembargo, Rasul diisolasi, sehingga ekonomi sulit, makanan tidak tersedia. Bagaimana ketika Rasul mengalami kesulitan selama 3 tahun berturut-turut, sehingga banyak tangisan bayi-bayi Bani Hashim menjerit karena kelaparan. Di antara sahabat ada yang memakan daun kering dan bahkan memakan naon ngaranna teh ya? Bantuan aing muru. Kulit. Nepi ka aya sahabat murakan kulit tangkal nu garing bakat ku dahareun ceuk. Ieu adalah ujian ka Kanjeng Nabi, nepi ka Kanjeng Nabi anjeunana berusaha untuk mencari suaka sebab di Makkah dimusuhan, kemudian mencari suaka, mencari perlindungan ke tanah Taif. Bayangkan bagaimana perasaan kita ketika di tanah kelahiran sendiri diusir dan kemudian di tanah rantau ditolak. Kumaha perasaan urang teh? Ka mana ce? Oh, atuh canana geus giih nya. Belum lagi Rasul ditinggalkan oleh 2 orang yang menjadi benteng dalam perjuangan sya'airallah, perjuangan syiar agama Allah. Yang pertama istri tercinta Siti Khadijah, yang kedua Famanda Abu Thalib. Inilah 2 benteng yang melindungi dari pedang-pedang Quraisy. Ketika itu Rasul masih memiliki benteng pertahanan. Dalam segi aspek lahiriah, 2 orang inilah yang selalu membackup, menjadi pelindung dalam dakwah Rasul. Ketika keduanya meninggalkan beliau, maka hati beliau serasa terhimpit batu, sedih. Maka dalam keterpurukan itulah, dalam kehancuran itulah Rasul tawakal kepada Allah dalam suasana yang penuh dengan kesedihan. Makanya kita tahu ketika ditanya kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi, itu terjadi pada tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Bo tak kieu tak naik penting-ting teh. Udah hese ngubaran jelema, hiji jelema tunduh, 2 jelema lapar, 3 jelema gelo, hese. So nitah ngadongeng ka jelema tunduh, po ieu mah kudu tanaga ieu mah. So matak hampura we ceuk bisi kurang kaharti mah nya jeung geus waleke ieu mah nu ngomong tunduh nu ngadenge sarua anu hampura mah. Bo maka disitulah Allah, di samping Allah memperlihatkan mukjizatnya kepada hambanya, maka Allah juga bermaksud memberikan tasliyah, penghiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Ketika Rasul sedang dalam kondisi hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana tidak hancur? Aing asa ngomong di jero guha ngarasa. Mang, ieu punten efek anu kana panggung leutikan saeutik. Aing asa ngomong di jero guha nya. Pokoknya masih ngerti, tah sedep di sakieu mah. Tah kitu. Sedep sakieu. Beh mana atuh sia ngecedogna? Oh aya. Kopina aya kopi? Kopi mah aya caina eueuh. Atuh leuheung aing mah cai aya kopi eueuh. Punten panitia, ieu sound system. Manehna lamun teu dibere kopi ke salah mencet. Atuh aing keur ngaji ngahiuk ke. Ulah sok gagabah, ieu acara moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang sound system. Betul. Sanajan manggil qori internasional, qori fenomenal seperti tadi Muammar Muda atau Kiai Zainal Asikin. Lamun teu dibantuan tak usang ieu operator sound system atau pegat ti koro batur. Makanya jangan menyepelekan operator sound system, betul? Keur mamehna karunya tanah kada dipake beugeutna teu kadeuleu. Atuh pan penasaran batur bae mana nu ngoprek katanya. Sabar bae emangnya? Oh, sabar bae. Nu penting mah cair heuh, Bang.
Eh, Teu dibayar tuh. Palingan tengek suara aing. Orang itu dibayar. Bo, maka ketika Rasul sedang dalam kondisi hancur-hancurnya, Allah memberikan media, Allah memberikan sarana untuk kembali terhubung, akses antara makhluk dengan Khalik. Mana hamparan sejadah itu adalah akses, walaupun ukurannya sempit, tidak kurang daripada setengah meter ke 1 meter, itu adalah akses khusus bagi seorang hamba untuk mi'raj kepada Allah. Bo, makana saberat-beratna hirup urang, sasulit-sulitna hirup urang, bawa kesulitan dan ujianmu ke hadapan Allah. Disitulah kita untuk terhubung, terkoneksi dengan Allah. Urang terkoneksi we jeung internet rungsing pan hirup urangnya. Kom lamun urang tidak terkoneksi dengan Allah, rek kumaha tala urang mata kade ulah sok salah kaprah. Kadang-kadang pan urang mah hirup teu tenang. Urang mah hirup leungit ketenangan. Mana ciri leungit ketenanganana? Ai urang hirup dibawa ku Allah leungit ketenangan, urang mah teu percaya. Hari bos naon buktina? Mana contoh urang leungit ketenangan hirup? Eta kakak neangan duit, neangan bakal jeung hirup, nepi ka coplok salat, nepi ka coplok ngaji. Naon sia melotot ka aing? Jah iya. Jah urang sapoe teu neangan duit. Oh. Asa rungsing pan. Sapoe eueuh nu ngajak gawe, saminggu eueuh nu ngajak gawe, teu boga pagawean urang legag legug bareng dahar punuhnya. Nu jadi masalahna mah lain masalah barang dahar ieu hirupan kudu ngising urang kabehan. Atuh rek nu diisingkeun teu barang dahar mah. Betul? Atuh nya. Eta urang kabehan lamun teu boga pagawean rungsing komo eueuh piduiteun rungsing pan. Betul? Tapi naha urang saminggu sapoe urang teu gawe rungsing. Saminggu teu nyekel duit rungsing, tapi aneh saminggu sabulan urang teu nayangan ilmu, urang teu rungsing teu nalangsa. Da leungit ketenangan urang eta teh kan. Dua contoh urang leungit ketenangan. Pernah ece naik mobil? Naik si Tayo pernah? Naik bus? Ngomong geura aja aing nanya aja. Ih, melong wungkul mah daerah atuh. Oh, geura ece nangtung di dia. Mun teu kiih meureun ece ge. Aing ge sebuah pukul rasaan tuh urang ieu. Atuh hayang ngising lain aing. Hayang kiih lain tadi dirasa-rasa ku aing. Hayang dahar meureun ieu mah. Bo, mana contoh urang leungit ketenangan hirup? Hiji, cung nu pernah naik mobil. Pernah KPG pernah. Naik kendaraan umum pernah. Naik kereta pernah. Nu pernah tumpak pesawat terbang pernah. Oh eta ka nu tumpak pesawat terbang nu molor aya. Nu gagayem teu eureun-eureun aya. Mimitin naik nepi ka turun eta gagayem teu eureun-eureun. Pan naik kapal teh kapan? 2 jam setelah terbang dahar, 2 jam sebelum landing nyatu deui gitu. Ngen nepi ka bandara tetegi deui bae. Tah, eta urang saking ku tenang hirup dibawa ku pilot, hirup dibawa ku supir kapal atawa hirup dibawa ku supir bus, nu molor aya, nu ngobrol wae aya, nu gagayem wae aya. Saking naon eta urang tenang hirup dibawa ku supir. Nah, ari hirup dibawa ku Allah teu tenang. Cing, aya nu kasidir henteu ya? Boro-boro ibu aing ge sarua. Maka hiji keur kunci ketenangan hirup adalah salat. Allah ngahadiahkeun salat kanggo Kanjeng Nabi termasuk umatna adalah akses khusus supaya orang tetap terhubung antara makhluk jeung Khalik. Salat adalah sumber ketenangan. Salat adalah sumber kebagjaan. Salat adalah sumber keberkahan. Naon? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamah adalah salatnya. Jika lulus dianggap baik salatnya,
lulus amal urang kabehan. Lamun gagal ruksak salatna atuh ruksak amal urang kabehan ceuk. Rek teu cilaka kumaha urang? Mangkaning aya mangkaning di dieu. Aya mangkaning di dieu. Boro-boro di ahe. Mangkaning aya. Mang Hair aya Mang Hair. Mang Udin aya. Si Entin aya Entin. Nur aya Nur. Esi encum. Mangkaning eta urang boro-boro di akhirat, di alam barzah ge di alam barzah urang. Eta ditangtukeun nasib urang. Lamun salamet di kubur, salamet di alam barzah, atuh salamet di akhirat. Cilaka di alam barzahna, leuwih cilaka urang di akhirat. Saha nu moal asup ka alam barzah jak kabeh ge bakal? Betul. Leres. Atuh nya mantak ulama nyaurkeun dina kitab Tanbihul Ghafilin. Man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati was shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kathratut tasbihi. Lamun anjeun ngarepkeun hayang salamet di jero kubur maka dawamkeun 4 perkara salagi hirup. Ngeunahna hirup teh urang bisa salat, ngeunahna hirup urang bisa sedekah. Sebab salat nu ku urang sok dilakukeun sanajan ge bari naon, sanajan salat urang laer, sanajan salat urang geus kabeh dieunakeun, geus deukeut-deukeut kana asar, sanajan salat urang dibarengan ku capek, salat urang dibarengan ku sangheuh, salat urang dibarengan ku tunduh, itu adalah amalan yang diidam-idamkan oleh ahli kubur nu geus maraos ti heula. Bo, ngeunahna urang hirup teh bisa salat. Jai geus maot mah eueuh salat. Leres teh. Maka hiji nu kudu ku urang didawamkeun, fa muhafadhatus sholawati, dawam salat 5 waktu. Bahkan malaikat Jibril hayangan jasa ka jadi manusia. Ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Hei Ali, saur Kanjeng Nabi. Nah kitab Wasiatul Mustafa, malaikat Jibril hayangeun jasa jadi umat manusia, hayangeun kacida jadi golongan manusia. Naon? Kusabab ningali umat Kanjeng Nabi milampah 7 hal, 7 perkara. Salah satuna adalah as-shalawatil khamsi ma'al imami, salat 5 waktu babarengan jeung imam. Bagja kacida lalaki nusok salat babarengan jeung imam ka. Tuh mata aing mah hayang nanya ka lalaki. Atuh aja unggal nanya di mana-mana gitu ngadagleg. Ih, unggal ditanya gitu bae lah. Respon laki mah la yamutu wala yahya. Onggoh kicep-kicepan jelema unggal ditanya la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Eta ka nu salat ge nu salat teuing salamet teuing henteu. Komo nu teu? Jamaah. Anu berjamaah ge eta teuing kabawa teuing henteu eta sudin. Aya sudin. Sujang aya sujang. Eta nu berjamaah ge nu berjamaah teuing kabawa teuing henteu. Komo anu atuh ja urang kabeh ge ieu urang kabeh ge ikhtiar kabeh ge urang heueuh susuganan. Sugan ditarima? Heeh. Betul. Atunya matak hiji yakinkeun ku urang kabehan Allah maparinan hadiah ka urang berupa salat. Ieulah kesempatan urang supaya urang boga kadudukan di akhirat. Ja boro-boro di akhirat, di dunia ge eta kadudukan di udag-udag. Ulah komo nu pinter, nu bodoh ge hayangan boga kadudukan. Betul. Atuh ibu naik mobil dari mulai kedudukan sampai keturunan. Atuh naik mobil kok diuk-diuk pan ibu nangtung bae teu kabagean. Bo hoyong salamet ibu kan tenang ulah nanyakeun ka tukang salat tanya tuh ka tukang useup aya tukang useup atuh gede dasarna kudu aya ulah cager kabeh gitu sia eta mah ngeuseub bari ngadoan lohor ieu lain ngeuseub teu ngadangding sia eta mah ngeuseub ngadaguan lohor gitu komo si RT mah bau soleh
RT mah soleh, sholat subuh lagi jam 8. Bu, hayang salamet, hayang. Urang Cijengkol. Ngajedog aing sok poho cicing geura. Teu lalaki teu awewe. Teu kiai henteu santri. Henteu bodoh henteu pinter. Daya rakyat, daya pejabat, daya menak, daya cacah, teu beunghar teu miskin kabeh oge ngarep-ngarep hayang salam. Hayang salam. Sanajan kalakuanna teu ecreug, sanajan kalakuanna loba teu ecreug atuh hayangeun salamet mah. Betul. Sia hayang salamat, atuh hayang aing ge pan sia mah tara salat, beungeut dia tara salat. Oh sok atuh salat mah aing tanya kanyohan ku maneh wae aing mah. Da, jelema kabeh oge neangan jalan salamet, tapi dina realitana dina kenyataanna eta urang sok sanghok deui gawe naon. Betul. Betul. Nah, sing emot. Fakullu nafsin min anfasika jauharun. Setiap napas nu aya dina awak urang, dina diri urang eta teh permata, leuwih mahal, leuwih berharga daripada permata. Boga permata henteu? Intan, berlian, permata teu boganya? Aya jelema micenan permata. Geus, mahal teuing permata mah. Aya jelema micenan duit. Sugan ece pernah nampo jelema micenan duit 2000 we. Aya. Eueuh, kenapa dianggap berharga? Tapi jelema ngeluh pedah teu kabeli permata. Jelema ngeluh pedah teu goblok duit, pedah teu goblok naon? Harta benda, tapi manehna poho nikmat we dina awak sorangan. Mana napas pamere ti Allah, modal pamere ti Allah. Dengan napas itu dia bisa mengusahakan kenikmatan yang abadi. Percaya? Yuk buktikan. Dalam hitungan ketiga kita buktikan. Nah bener tanaun tak nikmat Allah. So bareng kabeh. Dalam hitungan ketiga kita merenghap semuanya. Setuju? 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Ayo Mang Wawan. Yuk. 1, 2, 3. Tarik nafas. Piceun. Tarik Mang kembolotot ka aing. Tarik napas. 1. Atuh naon malotot ka aing goho ge henteu. 1, 2, 3. Tarik napas. Piceun. Ayo setan naik napas beli kebukah deuleu. Bu, nikmat henteu Mang. Nikmat, lenglang henteu. Napas Anda sesak? Mata Anda kunang-kunang? Perut Anda keroncongan? Madang ka jero. Nikmat, nikmat, lenglang, lenglang, lega, lega. Naon sebabna? Urang dibere nikmat ku Allah hiji sehat. Betul. Tuh. Jai keur gering borora ece teteh hayang nyengcele di dieu. Di imah ge di imah coba diuk dua diuk mah teu ngeunah hayang ngarengkot. Ieu mah dibere sehat pan teteh bisa tala ka dieu. Nu kadua urang dibere nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur urang bisa ngarenghap tala. Eta dulur urang ayeuna poe ieu dulur urang tetangga urang poe ieu borora bisa nyengcele kaos urang mehna mah keur ngajepat di rumah sakit. Hayang ngarenghap kaos teteh bieu hampang gitu. Eueuh teu bisa. Mehna mah kudu dibantuan ku selang oksigen. Sok didorong ku tabung oksigen. Sulit untuk bernapas pun. Naon sebabna? Dicabut ku Allah nikmatna. Mata geura areling geura syukuran bisi dicabut. Tuh deuleu tah si kakak mah. Anjir bari ngalepo di dinya deuleu. Boro-boro selang oksigen, jarcok cocok-cocokeun mehna mah. Saking naon eta? Saking nikmatna, geus nepi ka pabrik ya. Maknep. Geus nepi kana pabrik. Hantapnya di kenyotan, maknep apa ieu nyok.
Heh, sia merokok mantap mak nya wis daging. Mantap jartok sedikit daging, paling bibirna kaduruk. Bo, maka orang ku nikmat sehat ieu mudah-mudahan orang teu coplok salat. Amin. Lantaran lamun orang ngahaja-haja coplok salat sarua jeung megatkeun hirup sarua jeung urang undang bencana. Aya jelema ngarengha pisa. Ka mana jelema susuruguyan gitu. Bo, Bo, ketahuilah jika ada orang yang berani meninggalkan sholat maka bencanamu lebih besar daripada iblis. Iblis kita sujud ke Nabi Adam, bungen. Tapi lamun ece, lamun bapak, lamun kakak, lamun aa, teu sholat, masalah orang lebih berat daripada iblis. Sebab eta sholat parentahna orang sujud ke Allah. Iblis mah bungun sote pedah sujud ke Nabi Adam. Urang mah sujud ke Allah, lamun urang coplok sholat, bencana urang lebih gede tibatan iblis. Batak lamun aya jalma nepi ka coplok sholat, ai ngarenghap bisa, ai usik malik bisa, tapi ninggalkeun sholat, maka berarti anjeun maot tapi teu dikubur. Anjeun teh berarti maot tapi teu dikubur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kade sing hayang kabeh naon, sing aya perasaan dina diri urang teh, rasa sieun khawatir. Sebab naon? Semua kita pada akhirnya atau hidup kita berada di antara adan dan sholat. Lahir di adanan, paeh di sholatan. Gitu lain? Sakit deh. Lahir, maut di sholatan. Hidup kita berada di antara adan dan sholat. Lahir di adanan, sholat di, maut di sholatan. Kita lahir ditolong orang dan mati pun digotong orang. Kumaha tah urang? Nu matak sing areling, harayu geura eling heling ka Purwadak sihna hieun. Anjir aing duet jeung jangkrik budak. Waasnya euy. Ngadenge galindeng sinden di barengan ku jangkrik, heeh. Anjir. Asa inget baheula zaman Ki Sukri, heeh. Hayu urang tepetot-petot milampah amal sebab selamatna jalma milampah taqwa jeung tawakal. Loba jalma eta jangkrik juga bung eleh ku aing geuleuh. Aing tarik beuki tarik ka tangkurak. Saguru saelmu mang ieu mah ulah ngaganggu. Hayu urang milampah taqwa jeung tawakal lantaran loba jalma cilaka tikerlep dina lautan dunia kulantaran maranehna ninggalkeun katakwaan jeung tawakal. Mana kita perlu belajar dari kebijaksanaan Luqman Al-Hakim. Kebijaksanaan beliau Allah monumentalkan di dalam Al-Quran. Maka kita semua perlu belajar dari kebijaksanaan seorang laki-laki biasa. Tetapi demikian perkataannya penuh dengan hikmah. Salah satu nasihat yang tercantum di dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya inna dunya bahrun amikun qad gharriqa fihin nasun kasirun faltakun safinatuka fiha taqwallah wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allah la'allaka tanju wa ma adzunnuka najiyah. Wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya dunia adalah lautan yang dalam. Sungguh banyak manusia yang celaka di dalamnya, maka engkau harus memiliki perahu di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan perahu itu? Takwa kepada Allah. Dan gunakanlah tawakal sebagai layarnya. Karena perahu tanpa layar, dia tidak akan bergerak. Harokahan hirup teh. Matak lamun urang hoyong gerak, ibadah urang, naon urang, sing aya tawakal. Bisa sholat, ulah diaku ku sorangan mah.
Bisa sodako ulah di aku kusorangan mang. Pinter siang ngaji tong di aku kusorangan mang santri. Jaeta pamere Allah kabeh ge. Betul. Urang bisa sholat pamere Allah. Mana sehat nak pamere Allah, umur nak pamere Allah, jag-jag nak pamere Allah. Bahkan hati urang diilhaman, urang ngadak-ngadak ngerak, hati teh naon, buru-buru hayang wudu. Tah. Maka hiji takwa lakonan, tapi ulah poho tawakal ke Allah. Mana tawakal urang hadirkeun khauf dina hate. Ulah di aku nu sorangan da kabeh ge apal Allah hakikat nama. Betul. Laras. Mana khauf urang? Sieun ibadah urang teu ditarima ku Allah. Sieun ibadah urang ieu ditolak ku Allah. Heuh jah bebeungetan kawas urang mah doraka beuki. Ai ka batur teu dulu batur salah urang mah ateul hayang buru-buru naon? Hayang buru-buru ngajual kasalahan batur. Bo. Atuh aja urang meneuleuh kasalahan batur teh ateul urang mah hayang ngaur-ngaur bae. Benar. Nya. Padahal urang ge sarua kabeh ge boga kasalahan, boga aib, boga dosa masing-masing. Beda nama mun urang mah disumputkeun. Mantang ieu urang nepi kadanget ieu alhamdulillah. Nikmat terbesar nu kalebih ke urang aib urang aib urang ka. Disumputkeun ku Allah, disalindungan ku Allah. Dikilungan ku Allah. Dalam ditembrakeun mereka kumaha ieu nasib urang. Leres, Pak. Pak. Atuh. Nu kadua roja, hadirkeun roja. Sieun ibadah urang teu ditarima, salat urang teu nepi, salat urang teu wusul. Tapi oge urang kudu boga roja. Naon? Ngarep-ngarep rahmat Allah susuganan we atuh nya. Ibadah urang teh dilieu ku Allah, nepi ka Allah. Hoyong ibadah urang nepi ka Allah, Cak. Hoyong, Pak. Pan aya 3 golongan salatna teu ditarima. Boro-boro ditarima, diangkat sajengkal dina sirahna teu diangkat. Naon sebabna? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Lalaki anu mingpin salat kaumna, lalaki menjadi imam, ngimaman salat pikeun kaumna, tapi kebanyakan makmum, kebanyakan kaum benci kepadanya. Lalaki jadi imam, tapi kebanyakan makmum benci kepada imam. Why? Kenapa? Nah, di mana ada why, maka di situ ada becus. Kenapa? Sebab eta lalaki nu jadi imam teh hiji jahil, naon Bu? Bodoh. 2 fasik, naon Bu? Fasik. 3 ahli bid'ah. Matak teu meunang makmum hewa ka imam di luar 3 alasan nu eta. Eta maka ka hewa ka makmum, hewa ka imam pedah teu diondang, pedah teu dibere udud atuh teu meunang. Hiji tah. Berarti imam teh kudu ngajaga sikap ari kitu. Lalaki nu jadi imam teh kudu ngajaga akhlak, ulah nemongkeun cawadeun, ulah nemongkeun pi omong, ulah nemongkeun pi rujit. Kitu. Lamun si eta jadi imam makruh. Oh jelema marek kadawang hayang we jadi imam padahal mainna belacak-belecek. Aing sok sangheuh kita salat Jumat kitu nya, khotibna teh belacak-belecek. Gitu. Tajwid kamendi gitu. Wakop wasol teu iya mentak heuh aing sarua cawadeun keneh gitu maksudna. Ieu ge jelema pintar, jelema boga ilmu mendeula aing seuri bae pasti. Bo hiji tah. Nu kadua mata ge mang tak engke mimpin salatnya. Boga deuleuan, boga dedengean. Gitu. Ulah habak-habak wae main gas bae. Deuleuh heula ka tukang, bisi naon? Deuleuh jamaah kondisi. Pada rupa-rupa jamaah, nu candahar aya. Atuh nu ngapat-ngapat hitut meureun aya sarua. Aja kaciri ieu jelema salat ngapat-ngapat hitut mah. Cek imam, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Aku mah makmum. Tah sidik eta teh keur ngapat-ngapat hitut eta mah. Gitu. Bo ning aing apal pan aing osok. Gitu. Bo. Nu kadua bejakeun ulah. Nu kadua bejakeun ulah. Moal nyesel, moal kaduhung, moal demo, moal ngomongkeun. Terus nu heueuh. Moal, ngking balik ka imah negara masing-masing ngomongkeun aing sepanjang jalan geura.
Nu kadua anu salat na moal ditarima, boro-boro ditarima ku malaikat, diangkat ge sajengkal dina luhureun huluna. Naon sebabna ku goreng-gorengna eta salat. Saha wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Nu ngaliwat kana motor iklan dusun. Awewe atanapi seorang istri yang tertidur. Seorang istri yang tidur, pamajikan molor ngaguher sementara salakina marah ka manehna. Kunaon teh salaki teh marah ka teteh? Karena teteh teu nyumponan hak salaki. Ngajedog sia can anggeus aing. Sedap cenah. Ayo saya ngomong tarik sedap-sedap aing pamajikan teu gablek. Nah, jadi mewahna santri mah kieu. Mewahna santri mah gitu. Kadeuleuh ku urang saya eta celna-celno. Kadeuleuh saya eta ku urang garawak-garawak arangah orongo kitunya. Eta ceuk mehna mah mewah eta hiburan. Atuh unggal poe ngedekul we kitab kone ira nu hejona atuh. Atuh heuh. Matak mehna mendak model kita asal lebaran manehna. Atuh heuh jak karasa ku aing baheula. Bo, gesteingnya ulah di deuleu santri ayeuna karena dia adalah intan yang belum terasa. Santri itu ibarat intan yang terkubur dalam lumpur. Anjay ulah jero teuing sia meledeg engke. He, dunia eueuh santri sepi sia. Mantap jasa santri mah. Pernah sia mabok entah. Saya mabok cau meureun. Atuh sacecepeh ku sorangan da lah. Pohara saya eta. Teu kunaon teu. Atuh sia tong di dahar sangkang nama atuh meureun. Atuh leuheung sia mah cau aya cai aya aing cai wungkul. Heeh. Lajeun ieu panitia ngarah naon kembang dijejer-jejer di hareup. Emang kumaha banget aing juga embe kumaha atuh teu ngarti aing nepi ka mikir aing teh nepi ka jukut-jukut ditahekeun cek aing geula aing teu paham lebah dia aing terus terang aing mah kasinggung terus terang aing mah ieu harah aing ieu cai jeung saha jeung aing lain cai uyup wae kitu lain kunaon mang ieu diuyup wae teh dipersilahkeun. Jadi dengan aing merasa cek MC. Selanjutnya acara inti yang akan disampaikan oleh Kiruhai. Waktu dan tempat kami persilakan. Cai ai caina henteu. Mata engke-engke deui mah MC sia. Waktu dan tempat jeung cai-caina kami persilahkan. Kitu kuduna. Ada di dahareun nginum geus. Oh disangkana mau balik teh bagian Indo Cafe meureun. Bo, di golongan nu kadua anu salatna teu ditarima atawa teu diangkat dina luhureun sirahna sanajan sajengkal. Mana? Awewe pamajikan. Nya, lebih spesifik ya. Pamajikan anu molor pamajikan nu molor tapi salakina marah ka manehna. Kulantaran eta pamajikan teh nusuz ngabantah kana parentah salaki. Cek salaki. Neng, naon? Budak sare. Enggeus. Ji atuh ai sare meureun ka kedeung meureun kedeung. Cicing sia mah boga kanyaho sia mah cicing. Ngajedog ieu mah urusan 18 tahun kagigir ieu mah. Kumaha cek salaki? Atuh sedang ieu jam 12 kieu meureun. Kumaha cek teteh? Kos boga duit gitu. Eta bikang model kitu cai aing mah alobatan angkot ya. Heh, di mana-mana ge atuh angkot wae angkot naik heula ka karak mayar. Nah, hulu dia kudu mayar heula ka karak naik.
Teh, teh. Ulah sok hararese lamun diajak ku salaki. Emang dasarna ge awewe malah mun diajak ka hese hurung. Aisyah tos di mana atuh tadi sarangkai surung kuy we la ilaha illallah. Keun wae tah mah da balad ruhai ieu tah mah. Keun wae tah mah kru uing tah mah. Ya. Tuh jadi poho deui aing sujang sia teh. Ulah sok hese. Ai teh kunaon nya? Ai salaki eta teh sok kabina-bina teuing. Ieu mah ngomong ka salaki, kos boga duit wae. Yo. Gampang urusan gitu mah iranya bisa. Anak tuh bayaran malulu. Pikiran kumaha sabaraha kitu emang. 1.500.000. Eta lalaki geus mengkerang-mengkerang ge nya. Atuh eta salaki geus mengkerang-mengkerang nya main geus adu belajar tegangan tinggi. RPM geus naik tah. Bo. Atuh nyaho meureun sia. Banyak aing kudu diidharkeun atuh. Eta geus RPM geus naik tegangan tinggi atuh ngadengnya mana terus atuh batur plenye. Kempes deui batur. Emang lagi bicarakeun di Kang mah ai diajak hese daek kan ari geus daek hese eureun. Oh, diasur-asur hese hurung. Ngan ada awewe mah geus hurung hese parum. Emang na lalaki boga kahayang boga kaisin. Eueuh masalah mena mah. Atuh buku pemajikan keur radio TV. Neng. Naon? Godong. Mana? Godong. Gera molor, gera sare. Lo ngajakan sare aja keur nepot TV. Is penting. Mata maneh halin mata aing. Lalu mata maneh ngajakan mata aing nu keur nonton TV. Ya mata aing mah hayang nonton TV. Atuh molor bae sorangan ka ditu. Kuluyung we salah digitukeun indit. Ngurubung maneh. Kunaon bilang sajam aya nu Noel. Ka. Udang. Anter. Ma. Ngising. Kumaha cek salaki. Non siang ngajakan ngising ka anja aing mah hayang molor. Iya bujur abi pak bujur abi geus hayang ngising. Non bujur siang ngajakan bujur aing nu hayang molor. Pak, ieu bisi bujur aing ka beuleut ieu. Bujur sia lain bujur aing. Oh, cek pamajikan aing sekak seter. Akhirna eta pamajikan, geus aya kitu mah aing rek ngising sisi hawu. Jor siang ngising sisi hawu. Barang muka pantau kamar pamajikanana. Cek salaki, nyi, naon diantar lain. Mun sia rek ngising sisi hawu beh girang saeutik. Naon sabna? Beh hilir aya tai aing. Horeng salaki da pangheula ngising dina hawu. Bo, kade banyak wanita celaka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, tapi wanita celaka karena dia kurang menghormati suaminya. Leungit ajen terutama ngaleungit kahadean salaki. Ngajedog heula cicing. Tapi salaki oge kudu make aturan, kudu boga akhlak. Salaki oge ulah naon? Salaki oge ulah mentang-mentang kowam, ulah mentang-mentang pamimpin rumah tangga. Sing bisa ditutur. Mata kuring matur sedang di imah tetara marah. Teu wani marah ka pamajikan. Lain urusan sieun ayo ngajedog cicing. Kenapa? Karena ketika istri saya, Bu, ketika pamajikan kuring marah naon dikewet kucing. Pemajikan dikorowat ku ucing. Teu marah eta pemajikan ngan ukur 1 cek pemajikan. Isukna teh digegel deui 2 cek pemajikan. Isukna teh dikorowat deui ku ucing 3. Pamajikan teh ngaurkeun da eta. Ngaurkeun naon bakal dahareun dibikeun ka ucing. Paeh ucing. Aing marah ucing menang hayang kok diracun. Kabina-bina ting sia. Ucing diracun. Teu marah pamajikan teh ngan senyum. Hiji cenah. Atuh aing sieun. Matak sabot hari teh aing tara marah ka pamajikan ka. Atuh bisi ja ucing aing diracun. Mata kade bisi pamajikan isuk engke cek pamajikan teh lamun salaki marah ka teh teu kudu ambak tur temal. Geus bae cek teh. Hiji. Kos beungeut payu sia. Kawin deui.
Kamu belum merasakan bagaimana rasanya dicecer kacang. Kos nu heueuh kawin doi. Dia belum merasakan bagaimana rasanya LPG beak. Gas naon beas tinggal saeutik urang nyandung banget sia hurung. Bo, dengein. Listen to me, okay? What I talking about? Do you understand? Kudu ngarti ece, kudu ngarti. Sanajan ieu di film buran, kudu ngarti ece saeutik-eutik mah zaman kiwari, zaman kita hidup di era disrupsi, era serba digital. Betul? Mata kudu ngarti saeutik-eutik ameh teu keuna tipu daya batur maksudna gitu. Minimal apalah, good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good day, selamat ngopi. Atuh atuh ti tadi ge boga ceuli mah panitia geus dianturan aing. Ieu mah panitia na dengkak ieu mah deh. Allah, kari. Bo, lanjut. Nah, jadi sieun tanaon eta ece, salat ece teu ditarima. Sieun henteu. Sieun henteu. Urang sieun salat mah salat urang. Berarti lamun urang salat tapi salat urang teu diangkat nu kitu ngaranna capek teu kapake. Capek-capek gawe bari capek hate, capek-capek gawe bari kurang sare, capek-capek gawe bari teu kapake. Kahade salat tong talangke, kahade bisi jadi bangke. Aing ngapalkeun lagi 2 minggu budak. Atuh aing teh dicarekan ku majikan. Gawe nyanyi wae budak asuh cicing ca aing keur latihan. Marek naon latihan cing eksamen lain ca aing rek kasok ka bumi aing. Rek kasok ka bumi aing gitukeun 2 minggu deui. Naon urusan anak cenah nyanyi nu kitu jeung kasok ka bumi sia mah teh nyahoun piduiteun. Aing kamari mah tadi Sukabumi bed itu Pelabuhan Ratu. Sekali giat aing nyanyi eta lurah da ieu nyawer. Atuh eta aya keneh lurah aya keneh. Eueuh balik. Mudah-mudahan dipegat jurig ka lurah. Naon balik memeh nyawer. Haram jadah doang. Aya meureun RW mah aya meureun. RW aya. Diam bae. Nyawer we. Iya RW ieu. Eta RW eta. Eueuh deui beungeut nu sejen gitu. Mantep jasa RW ieu mah ngora kenehnya. Sing sehat we pokona mah. Sing panjang umur. Geus teuing batur parehlos. Ngetinggal RW we sorangan. Gitu. Alus tah ieu RW budak ngora kieu jadi sregep gitu. Sut-set. Ting set sut meureun. Gitu. Sabab aing ngora keneh mah ngomong moal lelol. Beda jeung kolot, RW kolot teuing sambutan lelol pasti babeli jeung huntu. Kunaon jelema lelol, pan huntu ngurangan, jadi ngosob mah eta ngomong teh. Kalau bahas sambutan pan jadi salah tafsir ka dituna teh, salah persepsi. Alhamdulillah nyamin hani memeh jawab tungat amatnya. Benek narut bapak-bapak, siap dia RW-an? Udah minat ibu-ibu mo, siap pios tiba dah hundi ewean. Cek ibu pasti bedil kok aing. Bo, capek gawe teu kapake kulantaran ibuna teu ngajenan. Nah cenah Bu? Teu ngajen, inti nama teu taat ka salat. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Tah nengan kopi meureun eta. Beca atong lila teuing gitu.
Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bo ah. Oh iya RW iya. Budak. Oh. Sabar teh we nya. Atuh aing mah beungeut pikarunyaeun kieu ja. Jung. Bejakan ka pamajikan we. Geura cokot amplop gitu. Gitu. Biasana RW mah kudu dicalukan ku sinden biasana. Hari RW mah gitu. Hampura nu katedapang resapa RW. Anu mana jungjun anu pangrasa Pak RW anu sayang dihaturanna hieu ka jungjun anu pangrasa Pak RW anu herang mencerang juga batu bater ABC. Sok diantosan enggal kapayun dihaturan ulah lila teuing tong lila teuing Pak RW kaburu lak-lakan aing nolol atuh lamun Pak RW teu mawa duit nginjem heula ka panitia. Oh panitia RW heeh. Cek RW podaran aja sekalian. Alah budak sakitu ge RW hirup. Hi atuh naon cak aing mah japang capek-capek nama hiji RW 2 RT. Atuh ngurus masyarakat tunggan hunkeun tilok jelema. Muji ka RW pimanaeun? Eueuh. Komo giliran cair BLT beak RW dicacer. Aing mah teu ngarti eta RW teu ngarti sabadeg bae aing mah. Teu mah kul eta ka RW. Aya gitu, atuh eta pantar sinining meunang BLT. Sinining meunang aya aing henteu. Sinining telepon motor goblok imah full teh pageun ari aing teu meunang. Cek RW boro-boro sia aing henteu. Bo, doakeun Pak RW sing sehat. Sabku kumaha ge urang butuh, ieu lembur nu ngurus, betul? Ka RW urang butuh komo ka Ustad gitu sarua duanana pamimpin RW pamimpin di lembur dalam hal administratif sedangkan Ustad pamimpin dalam hal spiritual betul matak kurang silih ajenan betul teruskeun matak ieu awewe sakaya deui hayang salat anu ditarima hiji idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Asal sholat 5 waktu ulah kaliwat. 2 puasa dina bulan Ramadan. Kade nu boga kodoaneun, kade ingat-ingat geus tancan ulah hanteu we nyeblak jeung ngabaso. Majar maneh cenah diet saya mah geus balik senam ngabaso di sanguan. Ih. Naon 2 diet eueuh salah kiri do mah geus teu kudu 2 diet. Jangan apa sih namanya? Jangan tertekan jika badanmu lintuh. Jangan rendah diri kalau badanmu lintuh. Kenapa? Hei, Iis, dengarkan. Setidaknya engkau tidak mudah ketebak angin. Atuh aya angin teh tamblek, wes. Nasabna lintuh. Itu. Tuh, delegan pamajikan Ustad. Alhamdulillah. Walaupun seorang ustad bukan kaum bergaji karena bukan PNS, tapi insya Allah pemajikan mah berlemak. Atuh lantaran barokah eta pemajikan ustad mah. Unggal puting pan di parapan kejo berkat. Pan eta dina kejo berkat aya keajaiban ce, aya hiji vitamin au moal aya moal kapendak dina MBG moal. Mana dina kejo berkat mah komo dina kejo tahlil. Eta mengandung vitamin sod.
tak barokah ustad mah gitu ce ngan heuh milik ustad mah milik maungeun keur aya atuh aya keur loba atuh loba keur eueuh atuh eueuh atuh kawas mau balik sarua kitu milik maungeun mulut lintuh awak silih mulut rada lintuh atuh engke sapar kuru awak aing atuh nu kawin eueuh nu ngondang eueuh jelema gitu eueuh nu paeh-paeh acan eta sabaraha budak didinalkinkeun sabaraha pan aya di Ciamis mah eta 2 versi lamun nalkina bari leweh eta 250 tapi lamun nalkina tambleg gitu lamun nalkina tambleg gitu eta paling 50 hayang kabehan salat diterima hayang maka hiji teteh kudu ngajenan kudu takdim kanu jadi salah salaki anggap suamimu raja. Ketika engkau menganggap suamimu raja, ingat pasangan raja adalah ratu. Engkau akan jadi ratu di hatinya. Anjay, banyak ayah ratu singkayo. Atuh ketika ibu menganggap suamimu adalah raja, ingat pasangan raja adalah, maka engkau akan menjadi pasangan raja dan ratu. Iya, memeh di surga. Di dunia keneh ku Allah diberi katang terman. Mana cirina? Lamun hayang tangtram di imah urang hiji, jadilah seseorang talil Quran. Kenapa? Karena seorang talil Quran dia dirindukan oleh surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidhil lisan wa muta'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Ketika orang di imah salakina maca Quran, pamajikan maca Quran, anak maca Quran, tenang hirup. Salaki maca dengekeun ku pamajikan, pamajikan maca didengekeun ku anak jeung salaki, tenang hirup. Eta angin surga ngahiliwir di imah mana? Teu kadeuleu angin mah ngan karasa. Ih, karasa. Kos ancolok-ancokan kos bangkong gitu. Atuh kadeuleu ku aing dusun. Dia mah di Baledogan atuh lupa kadi kadeuleu ku aing. Ih. Gawe sia mah kauran keur ngaji Baledogan bangkong. Ceuk bangkong aing dosa naon tangkurak. Allah bakal ngahadirkeun ketenangan di imah urang. Mantak teteh eta di imah kudu aya nu bisa maca Quran. Ameh engke bisa ngajarkeun. Pang alusna jelema zaman kiwari mah hiji belajar Al-Qur'an, 2 ngajarkeun Al-Qur'an. Katilu ngamalkeun Al-Qur'an. Mantak teteh kada ieu komo lalaki. Lalaki. Pak. Bedil ku aing raya. Man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema nu boga anak rek lalaki rek bikang rek loba rek saeutik tapi teu dipagahan kana Al-Qur'an, teu dididik perkara nu aya dina Al-Qur'an, maka illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Eta lalaki mah gitulah telah kesakeun. Mata kunaon teteh kudu nurut ka salaki. Laki-laki, keindahan laki-laki tidak akan diketahui oleh wanita kecuali dia telah mati. Kenapa? Karena laki-laki dilahirkan untuk menerima beban tanggung jawab, memikul tanggung jawab, dan setelah mati dia akan diminta pertanggungjawaban terkait istrinya dan anaknya. Maka hei lalaki, kama qala. Batuk, minum keramik. Qala Allahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wallahu a'lam bimuradi. Hei jalma-jalma nu ariman, anjeun kudu hati-hati
Lantaran di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Nu mana? Eta nu ngabaliurkeun tina kewajiban urang sebagai makhluk. Nu ngahalangan kana ibadah, nu ngaganjal kana ibadah, nu mengkolkeun hate urang kana poho kana eling ka Allah. Sedangkan lamun jelema poho ka Allah atuh cilaka. Cek duit peangan aing pohokeun kabeh. Cek waktu tuturkeun aing pohokeun kabeh. Tapi cek Allah ingat ka aing dipikeun kabeh. Pak jelema sakitu lobana. Oh, anu gablek celingan saurang. Hayu urang. Kade Pak, ulah capek gawe teu kapake. Di dunia urang capek ngurus anak pamajikan, di akhirat piraku urang kuduna langsa deui bae. Betul? Ulah nepi ka urang leungit kewajiban, poho, coplok kewajiban, cilaka Pak. Andai kata Bapak sol, andai kata Bapak neangan duit, neangan harta, neangan benda keur nyukupan anak pamajikan, tapi salatna coplok, rizki nu dibawa ka imah leungit barokahna. Akibat rizki eueuh barokahan didahar ku anak, didahar ku pamajikan, teuas hatena. Diomongan ku kakak pamajikan, malikeun kalah molotot. Kakak mengomongan pamajikan sakali mehna monorogan 3 kali pan. Mana ge bibir awe mah pan 2. Atuh sungut awe mah 2 ieu. Hiji luhur 2 handap. Nu luhur tukang nyieun dosa, nu handap tukang meta hampura. Sok salaki samarah-marah lagi ka pamajikan, dibere bibir handap mah cager. Atuh rek naon tuh laki-laki banting tulang siang malam, banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon tuh teh? Melaan kacang atuh. Atuh heuh mata kata salaki mun haeun kacang bikon. Amun salaki saminggu teu make kacang setruk. Tapi Kak lo bating ada hara kacang mencret. Sedang-sedang bae lah gitu. Nah, nyebunya. Anja ibu mah licik, aya anak ceurik buru-buru dijewang, buru-buru diampit, buru-buru di pangku. Eta bikang Kak lamun anak leweh leungit ka isi leungit kawirang teu di mana, teu pengajian, teu di pasar, teu di angkot, teu di jalan. Anak cenah leweh. Kumaha cek ibuna? Kadio. Leweh we sia. Serelek burahel. Nyong. Leungit ka isin. Ajar geura ajalah geura, ajaran geura bapana leweh hareupeun pamajikan geura. Oh, dirandeh moal. Boro-boro dirandeh. Ih, kolot cenah urangnya. Gitu. Matak ya tata rucingan. Naon bedana susu kaleng jeung susu asi? Naon bedana? Susu kaleng jeung susu asi. RW? Buah molor RW enta. Naon bedana susu kaleng jeung susu asi? Basina. Salah ijem. Ai susu kaleng mah mun beak eusina pake kaulinan budak. Ai asi mah mun beak eusina pake kaulinan bapana. Atur. Atuh aing pengalaman ieu. Aduh, aing. Lanjut bola semuanya. Lanjutnya. Lanjut. Salat jaga. Nu kadua puasa Ramadan kade lakona. Nu katilu jaga kehormatan. Jaga kehormatan diri jeung rumah tangga. Aib diri ke rumah tangga ulah diaur-aur ka batur. Senep seueul ka salaki teu kudu diupload kana status WA. Mending ngobrol heart to heart. Face to face. Mata ece jeung mata salaki. Ngobrol ka salaki, Kak, coba Kak urang, coba robah eta kalakuan. Ieu teh sabot rumah tangga pemasa aing kalakuan Kakak teu ecereug-ecereug. Itu turkeun ku aing sugan terek ridho, sugan terek bagja, haring pisan nebeun bae malulu. Ja Kakak mah naon? Kakak mah hayang senang sorangan bae, hayang diturut sorangan bae, hayang didenge sorangan bae. Ingat kawan, dulu engkau meminang istrimu, mengetuk pintu ayahnya, berharap dia menyerahkan anak perawannya kepadamu.
Engkau ulah api batuk sama diomongan batuk. Dulu engkau ketuk rumah ayahnya dan engkau janjikan 1000 kebahagiaan untuk anaknya. Betul. Tapi setelah engkau bawa ke rumahmu, mereka seolah-olah pembantu di rumahmu. Anjir korban dulu. Atau batur mengajar dok si eta doang nu haliwu. Berarti saya korban pan. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Ngajedok aing can anggeus. Tenang Pak, tenang. Gantian ke sana deh, main bobok ku aing tenang. Istrimu bukan pembantu, istrimu bukan penunggu rumah. Dia adalah belahan jiwamu, dia adalah tulang rusukmu yang Allah pilihkan untukmu sebagai mitra ibadah dalam mengejar ridha Allah. Ketika engkau memiliki istri yang salehah dan ibu yang salehah, hakikatnya engkau memiliki 2 sayap untuk terbang menuju ridha Allah dan sampai kepada surganya Allah. Maka pastikan agar istrimu salehah. Hayang moga istri salehah. Hoyong, bantuan ce. Jawab dengan satu kata. Dong. Naon ce? Enak sih entin ngomong. Naon? Dong. Pak. Tahu euki tu jurig tadi petak naon? Ih, pipasayaeun bae hirup. Pi omongeun hirup teh. Ih, ya teu mayar teu naon atuh ngomong mah. Ingin istrimu solehah, hoyong contohin kompak dusun meh kadenge tak kucuri pasal laki. Ingin istrimu solehah, ingin contohin. Ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu patuh, cukupin. Pasti siapa yang kebisi pemajikan isuk pendak jeung kakak di imah doh. Sebab awewe mah rentan stres, akal awewe mah teu sampurna kawas lalaki gitu. Atuh pan lamun urang dia nyokot saksi. Lamun urang dia rek nyokot saksi. Lalaki. Aya ge awewe. Awewe mah derekan 2. Lalaki mah saurang ge cukup. Awewe mah 2. Jadi sampurna ya akalna. Makana awewe mah teh stres eta di imah. Teu stres kumaha atuh batur. Ja hudang subuh, maehna pangheulana hudang subuh, mimiti meresan buuk. Bari ngaca. Sisiran buuk, beres mehna nyisiran buuk. Keleyeng idit ka dapur, asup ka WC. Wes. Toronton datang. Atuh eta WC imah naon? Keramik WC nu di mah urang bujrat da si ieu tah. Tukang ngaruksak nama. Jalan laki mah teu kitu, lalaki mah kieu. Atuh lalaki mah apaleun perdamaian, lalaki mah kieu santai pancer. Atuh pan awe mah teu bisaeun langsung wes. Atuh henteu nu cenah teh kitu kan goplak nu cenah curblang. Lantaran nu cenah ditandekeun kana pancuran tuh dah. Bo. Aduh aing. Eta pamajikan subuh-subuh batur geus hudang. Indit ka WC kiih heula. Beres di WC teh. Ngahurukeun kompor maehna mah. Nageunkeun langseng, nganeutkeun kejo. Bari ngadewan kejo asak ngahurukeun mesin cuci. Henteu mesin cuci ge ngeuman baju dina ember dina bak. Bari ngadaguan keuman baju naon uduh. Bari ngadaguan keuman baju uduh gegero heula pamajikan. Kumaha eta salaki kumaha eta mah subuh. Atuh di deuleu salaki ke kamar. Di deuleu anakna di deuleu mitoha heueuh sarua ngerek mitoha ge ngana geus maklum geus uhuntuan apem. Apem.
eta pamajikan kah? Coba lamun dipikir-pikir ku urang, eta urang ngukut pembantu asisten rumah tangga, sabaraha gaji rumah tangga? Naon sia balotot ka aing? Sabaraha eta urang gaji pembantu rumah tangga? Jadi cukup 500.000, mentah 1 juta memeureun, betul? Tapi istrimu dengan sabar dan telaten dia tetap melayanimu. Marahnya dia tetap dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Ngejo ya ngejo, nyosoh ya nyosoh. Pemajikan sanajan diambek ka salaki atuh tetap kewajiban sanajan bari ngacapruk ge. Nah aja. Hah? Yir si eta. Ini asa di atas angin. Ek stres kumaha atuh pamajikan urang kah? Dicuk-icuk geus pagulawata jeung dapur. Haji ka dapur loba gerohaneun. Sop ka WC sosohaneun. Kaburuan ngalaya sapuaneun. Tengah imah beresaneun. Stres majikan urang. Nah, kade kudu peka salaki. Naon sebabna? Pamimpin kudu peka. Loba pamimpin jongjon be nyaho teh dipikaresep. Betul? Kudu peka pamimpin saha? Salaki. Kalau istrimu sudah kehilangan senyumnya, itu adalah sinyal darurat. Siapa dibela yang serikeun ka aing. Aneh. Kalau istrimu kehilangan senyumnya, itu alamat bahwa adalah sinyal darurat dia sedang stres. Betul? Mata ubarna cek Siti Aisyah hiji bawa ke alma'u jari cai nu ngocor atau cai nu ngeplak mana laut atau solokan badag walungan. Bawa ke cai cenah-cenah keceprekan. Ayo mah juang jalan-jalan ke mana? Ke laut. Bawa. Sok bawa ke tengah. Deket jongklokeun ku kakak. Leungit stresna jeung jelema-jelemana sakalian. Dua cek Siti Aisyah bawa ke nu hejo. Ka mana? Oh, berarti ke taman. Jauh di dieu mah bawa ke sawah. Heeh, tapi ke sawah bebeskeun. Naonana usupna ngurek eta menengan belut berarti. Nah, bawa ke nu hejo-hejo. Kumaha cek kakak? Banyak bunga di taman. Paling bedil siang. Cicing aing sok poho cicing. Hanya satu kupeti. Banyak anak perawan. Acung. Cuma kamu yang cantik. Udah mantap jasa. Bawa ke taman ku urang. Sok bawa kada ada daunan nu hejo ngemplok. Tah. Sok ngarendeng dirinya pasti teman jika urang ngandaplok dina eta jiga hileut si eta pasti. Nu katilu bawa cek Siti Aisyah ka mana? Jalan-jalan ke pasar. Ayo. Majikan nye nyangu enggos ayo budak ka mana ulin meureun teh majikan orang keur stres eta kade ada jelema stres mah ulah diajak ngobrol ubaran buru-buru karena keur gelo ieu hese moal cager bungahkeun mana yuk milu ka mana milu jalan-jalan ka mana ka pasar bawa kuriling pasar aya toko emas eureun balanja atuh ulah ngarana jalan-jalan ge atuh tapi cek kakak mama ulah hantam bae ngurus sesahaneun hantam bae ngurus imah ye ku papa ku ayah ku bapak kapan didinya mahrojna dusun bapak ya eta naon pak sok milih mahi keur 2 grameun mah milih sok ibu cak didinya sok buru mau diajak ku salaki pilih kongkorong 2 gram cincin 2 gram insyaallah pulang dari pasar sembuh stres pamajikan teh leungit cager ngan wayahna pindah ka bapak pasti atuh duit beak
menang dekal-dekil teh heeh. Anjir ngumpulkeun duit salaki ting ledang naon. Kadang-kadang salaki teh dengan duit. Motor gadean, mobil cicilan. Kermelaan anak pamajikan. Berang kapanasan, puting kahujanan. Nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup pada rusing di udah gelising nepi ka gering. Laja-laja ubaran laja-laja. Laja-laja Mak keur naon? Baru laja. Ting naon mak? Bapak sia hapur. Paingan bahasa cenah bahasa ujang ka kamar emak kaget suka teh aya babinsa. Korengan bapak nah hapur beusi. Karunya ka salaki henteu? Karunya henteu ce? Karunya ka salaki rawatan eta kade. Beupeujeuh. Sing silih hampura jeung salaki. Manyabunya? Nya silih hampura, silih ajenan. Atuh kumaha deui urang jeung salaki mah iwati kitu. Eueuh deui jimat rumah tangga kabeh sabar ka. Atuh lamun kolotna teu sabar, salaki teu sabar, pamajikan teu sabar. Yakin moal saha deui nu jadi korban anak. Dia eta teh marah ka salaki, moal wani nyabok salaki pasti ka anak mau sareng mangseregna. Da gablek salaki teh jadi andal god. Mak minta duit wae sia mah. Pasti. Heeh. Orang duit sia mah, aneh aing mah. Ma atuh hayang sosis kamar ge mencret sia teh. Aduh aing. Bu anjir teh motor. Kadang itu bieu. Kumaha sorana cing? Setoran no. Atuh menang ngredit ieu. Bo, lamun ibu teu sabar, bapak teu sabar, yakin haransi nu jadi korban anak. Nepi ka anak teu bisa maca Quran, nepi ka anak teu bisa salat, nepi ka anak teu wawuh jeung naon ejeung masjid. Lantaran naon? Kolotna leungit katenangan teu sabar, akhirna terbengkalai. Banyak orang tua mereka mampu memberikan nafkah dohir tapi poho nguruskeun nafkah batin. Anak teu wawuh jeung rasulna, anak teu wawuh jeung Allahna. Buktina kakolot wani nyarekan, kakolot sarangat sorongot aya. Kade. Katurug-turug indungna teh kitu dayus antepan. Budak merek HP sapopoe diantep, nu penting anteng. Indungna dina sofa, kisarua we indungna sarua poti kotok. Bo, anteng sakali indungna, anteng sakali indungna sarua we. Naon sih mah juga orang kadieu gerak ya udah. Oh eta ibu-ibu lalaju ti kotok horeng eta na po TikTok horeng beungeut aing nu di deuleu budak nu leutik sarua bari dadampangan scroll deui Cocomelon Johnny yes papa eating sugar no papa telling lie no papa open your mouth ha 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 bosan scroll deui tung sahur balerina cappuccino bombardilo krokodilo mama naon antar ke mana ka WC sorangan ya itu di imah dedek pan itu sieun naon sieun tung sahur bisa aya anomali engke bool neng disodok bo kade ulah kajonjonan mata kolot dina hal eta kade ulah kajonjonan kata aing mah ka eta heuh tak kitu picarekeun bikang teh kitu tah oh bikang mah aneh aing mah curang mah seri wae nya ulah ngajorog-jorogeun togong batur atuh atuh seri wae sih curang mah pak bogo dia batur di sisi digidorong ka kenca kudu kenca ka katuhu kudu tukang ka hareup emang aneh sih bikang mah sulit ditebak bikang mah gitu
hayang nyaho awewe kunaon unggal seuri unggal ceurik tutupan baham cik delekeun awewe kunaon awewe lamun ceurik atawa seuri nutupan baham kurang lain bau sungut sia teh sebab mehna apaleun dosa awewe panggedena mah tina sungut beda jeung lalaki lamun lalaki ceurik tarakir lalaki mah pernah teu lalaki ceurik eueuh kabeh lalaki leweh mah kieu ya sok tah kieu pasti lewehna betul itu karena kebanyakan dosa laki-laki berasal dari mata naon sia napa bujur siapa sih atuh boro-boro sia aing beuki sarua atuh aing boga beuheung sarua ye urusan kopiah mah bisa diteundeun atuh gampang ulah ngomongan aing RW ge wah betul we atuh mending betul we lila geus lah ya punya ada orang sing sabar lamun bapak teu sabar ibu teu sabar anak urang jadi korban nepi ka anak urang Quran teu bisa sementara anak nyieun dosa balik deui ka bapana ditanggung ku bapana gara-gara teu bisa maca Quran teteh boga anak indit ka pasantren indit ka madrasah indit ka sakola diajar Quran hiji Allah bakal nyabut kagorengan waya di imah teteh nu kadua Allah hadirkeun kahadean di imah teteh nu katilu Allah ngusir ngajauhkeun setan nu aya di imah teteh sehingga atmosfer nu aya di imah urang cenderung tenang naon sebabna aya nafas Al-Qur'an di jerona maka aktsiru min tilawatil qur'ani fi buyutikum perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah kalian masing-masing fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiku ala ahlihi lamun urang jarang maca Quran di imah ka Pak Bu bakatku urang sibuk neangan beas neangan duit neangan bakal hirup Quran nepi ka teu baca-baca acan padahal Quran boga 2 sewang mah Yasin atuh komo boga 5 sewang mah pamere tinu paeh akibat urang jarang maca Quran di imah yakillu khairuhu saeutik kahadean eta imah wayak turu syaruhu loba kagorenganana akhirna kerajaan urang cicing di imah pipaseaeun lolobana piomongeun lolobana pirujiteun eueuh we katenangan teh lantaran Qur'ana tadi pake ulah komo ngarti eta teh kana Al-Qur'an walaupun engkau membaca Al-Qur'an engkau belum paham kana makna jeung hartina ingat Al-Qur'an yang engkau baca dia akan menyerap dan meresap ke dalam hatimu akan menjadi cahaya di hatimu lama kelamaan dengan istiqomah engkau membaca Quran penyakit hate nu aya dina hate urang hancur lebur kakikis ku cahaya Al-Qur'an komo lamun ngarti ya hebatna Quran mah kitu ulah komo urang ngarti teu ngarti ge jadi ibadah maca Quran mah huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qiraatuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun Al-Qur'an kalam Allah dilungsurkeun ka Nabi Muhammad nu maca jadi ibadah nu ngupingkeun anak matak menang rahmat amin ya akhirnya ngadehem kabehan atuh ditah eureun mah eureun we tuh tinggal ngomong geus san cuma ngadehem kode tenang teh lanjut talil Quran wa hafizil lisan 2 jelema anu dipika sono dipika rindu ku surga jelema anu mampu ngajaga lisan daripada ngomongin batur mending maca Quran kabeh ge salat mah bisa puasa bisa kabeh nahan lapar ti isuk meletuk ketika sore meletek bisaeun jelema tapi aneh nahan letah lisan tina teu ngomongkeun batur wes
benernya atuh boro-boro teteh aing sarua hese ih hese eta urang hayangna pada urang heuh ngecebrek we kitu tah beres itu tapi eta munasabah berat nama teh kunaon eta urang ngajaga lisan berat lantaran hadiahna ge surga lamun hampang meureun kipas angin hadiahna ge hah hese matak yo diajar urang ngaraksa lisan jaga lisan urang daripada urang ngumbar nepi ka urang ngomongkeun batur mending maca Qur'an atuh teu maca Qur'an ge maca salat teu maca shalawat ge maca man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib sahaja lemah ngalobakeun maca istighfar baseuh letahna maca istighfar tobat ka Allah nya bari nyisikan dosa manehna nyaliksikan dosa manehna bari istighfar maka Allah bakal naon min kulli hammin farajan dina setiap kasusah bakal diganti ku kabunga amin wa min kulli dzikin makhrajan jeung dina setiap rupek hate sempit dada sulit urang jalan hirup teh dibere jalan keluar ku Allah terakhir wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib Allah ngajamin rizkina dari luar perhitungan urang itu akibat urang istighfar ka Allah mantak nu keur seuseut karasana nu keur hese karasana meulit karasana ayo buah-buah nu ngahalangan teh dosa urang nu ngahalangan teh dosa urang mana teu karasa kakak ngabohong ka pamajikan naon teh dosa sok ngabohong ka pamajikan seuseut milik salaki hese ating hese sok mantak lu sok ngabohong ka pamajikan atuh aing tara itu kanyahoan atuh kopi aing bingung lah mah atuh wayah kieu mah ngeunah ngopi jeung udud atuh kumaha tadi nah ngopi teh jeung udud atuh cangor atuh ih melengok tanya santri wayah kieu ngopi ngepung udud ruhay ieu mah ngopi aya udud henteu nyengsol atuh aya daun sampeuna dibikeun aya sambal delana henteu di mana aya daun dangder pasti aya sambal tarasi kitu kuduna bo nu kasabaraha 3 apa nu kaduana hampir di lisan ngaraksa lisan coba ingat-ingat ku kakak sabaraha kali kakak ngomongkeun RT sabaraha kali teteh ngomongkeun imam sabaraha kali ngomongkeun imam aing mesti cocok imam itu cocok aing mah terus sedang naon jadi saya mah kitu jelema kumaha cek kakak atuh aing sia teh cocok mah atuh imaman ku sia aing deui teu bisa aya nu kitu aya cekek atuh kok bisa nyawat bisa benerkeun kumaha tadina matak ade ulah sok ngomongkeun batur sabaraha kali teteh ngomongkeun mitoha ai barukankeun hese memeres dosa gibah teh lantaran naon eta gibah teh hak adami moal waka ditarima ku Allah tobatna lamun teteh can meta dihampura ka jeleumana matak isuk geras sampurkeun RT hampura teh aing rumasa aing sieun teh ibadah aing teu ditarima gara-gara naon ngomongkeun maneh gitu datang ka RT pentah hampurana itu wade teh siap isuk open house tarima teh katilu honya nu katilu wa mut'imil ji'an mere dahar kanulapan matak bisa aya tamu ka imah teteh aya dulur ka imah teteh ulah sok mau ngobrol nyah-nyah ka dieu ka ditu ulah sok waka ngobrol ngecebrok atuh ngadongeng mun ka 2 jam batur geus kekereuweukan atuh aya tamu ka imah urang ulah waka ngajak ngobrol bere dahar heula atuh aing datang di jam 8 naik jam 11 tidak tuh cai haram jaga atuh maja cenah cek panitia cenah wayahna ustad di dieu mah cenah kudu rame di dieu mah sok ramekeun sing lucu gampang masalah lucu jeung rame mah
atuh heuh ngaji hayang rame hayang lucu cai parab cai herang. Ieu mah panitia ditah kiih ka aing meureun. Bo. Ata kade. Ya. Non aing teh bisa ngadehe aing bisa atuh. Cuma merasa aing tadi ngadedengan, dedehe we hayu. Kiwari mah urang kiwari bulan antara cenah cek urang Banten mah. Cek urang Banten mah bulan antara. Di luar bulan Ramadan itu bulan antara. Atuh. Antara. Bulan kiwari mah urang hese ti nyaho yang anu lapar, kamana eta yang anu lapar. Tapi engke bulan Ramadan, kabeh bakal merasakan. Heeh. Bulan Ramadan mah kabeh gitu sok. Urusan saya tak puasa henteu mah pokona mah kabeh kadeuleu pokona mah. Jabehna mah eta anu teu puasa ge pasti nyoroh coh we milu nyidu. Ye, ada kumaha. Betul. Ayeuna urang teu apal jeung lapar di mana ngajedogna? Engke mah bulan puasa kabeh urang cok jam 7 isuk-isuk bisa ngopi pun urang lahak lehek getihan. Naon sebabna? Lapar dahaga halabahab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucungu kemapa kawas kormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari hitutna cai atuh batal RW atau sungut teu nginum ibu teh bak batal gitu. Jauhkanlah kami dari ninyo sarimi. Mantap bulan puasa mah kabehan singkap bita ku ganjaranana. Yuk sodako bere ndahar kanu lapar. Gampang ka batur mah atuh ngantiran-ngantiran kolot teteh. Gampang batur mah kolot deh. Atuh aya keneh ieu kolotnya dipentingkeun bisi moal kadahar. Ja urang teh aya bulan puasa mah asarek ngeunah karak ngadahar sasendok geus seupeuh da urang. Ukur nginum cai ge geus seupeuh. Heeh. Nyieun sagala bola-bola dijieun, buras dijieun, cilok dijieun, segala heng maneheng dijieun, tek-tek bengek dijieun, biak tek-tek tinggal bengek. Geus mah bedug, kira-kadang nginum, yang kadak-kadak wareg eta beuteung geus teu hayang deui ngadaharna ge. Betul. Kade sodako. Bener sodako sing asli anteuran. Ieu mah boro-boro ka batur jeung dulur eueuh. Ka dulur eueuh teu hayang ngantiran-ngantiran aja. Ieu mah ka bat aya deui nu leuwih parah mah. Aya ka batur bager ka dulur. Aya nu kitu. Bedil. Atuh ho jangan rusak babinihan gitu mah. Bejakeun anu kore tah. Ieu mah dahareun ditumpuk-tumpuk dina kulkas. Ari geus manggeus gara piceun be bikeun ka dulur, ngadegitkeun hate. Bikeun ka dulur. Ulah koret-koret teh ka bina-bina teuing. Bere supaya meke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi mereka bapa mereka emak ka emak mereka bapa mereka emak ka emak mere baraya mere tatangga mere baraya mere tatangga ya misalkan dibikeun kabeh pantos eta teh turban pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hajakal bari tong kapangsa mumpung aya bari tong kapangsa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya bantuan aing buru atuh. Ulah loba gaya hirup mah. Ih, kade jeung kayu kabatur bager aya ka dulur. Koret nauzu billah bahkan lamun urang hayang kaasup umat anu pangalusna akhlakna ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa aman zalamaka. Akhlak terbaik di antara penghuni akhirat jeung dunia akhirat tu pangalusna akhlakna adalah hiji jelema nu daek nyambungkeun silaturahmi jeung jelema nu mutuskeun silaturahmi. Si eta teh geus puguh hewaeun ka urang.
ku heeh si eta teh hewaeun ka urang tapi urang ulah sarwana bae si itu mah hewa ka urang teh asal urang ulah hewa ka maneh tuh si eta sok ngomongkeun urang teh geus teuing nah ngecebrak sok ngabudah dia ngomongkeun aing gitu geus teuing urang ulah sarwana ulah sarwana sambungkeun deui silaturahmi jeung nu geus pegat ulah si eta ngajak pasea ulah sarwana gitu si itu mutuskeun mah bae urang mah ulah mutus sambungkeun deui ya sok pura-pura urang bulan-bulan minggu-minggu 3 poe urang nyicingkeun tatangga haram teu meunang ulah ulah lain kikituan umat rasul mah majarana cenah iman ka rasul aya jeung tatangga teu akur bohong eta iman dararia betul jelema nu ngucik-ngucik wae dendam atawa ngucik-ngucik wae kasalahan batur nepi ka manehna seolah-olah teu pernah nyieun salah amal solehna salatna ibadahna hajina umrohna sedekahna puasana ditolak di langit kagenep naon sebabna hatena eueuh rahmahan telenges ka batur ditolak di langit kagenep kumaha cek malaikat gebogeun kana beungeutna tampilikeun kana tonggongna naon sebabna ieu amal ieu salat eueuh rahmahan eueuh kanyaah ka sesama umat Kanjeng Nabi hirup salembur ge teu akur nanaonan komo letah euceuk sekot ka batur gara-gara letah euceuk gara-gara letah kakak batur nepi ka teu betaheun cicing di lembur ieu nepi ka pindah batur nengan lembur sejen nengan imah nu sejen gara-gara naon omongan kakak sukut kana hate batur paingan cek Rasul wasiat ka Muad bin Jabal wahai Muad jagalah lisanmu banyak manusia celaka karena tajamnya lisan melebihi pedang hingga dia rela melukai saudaranya sendiri ingat bu aing nyarekan saya nu benerna ieu antasilaman kotong aka sambungkeun hayu komo memeh bulan puasa hayu silih hampura betul nu kadua watu atiyaman haromaka daek mere kanu koret ta ieu daek mere kanu aing ge sok hareuneuk ieu tah lamun boga babaturan batur mah kudu digolerkeun sia eta mah nyambut keris sering hewa aing mah teh jelema kitu aya kana rokok aing beuki rokok mah mah teh digoler-golerkeun aya nu kitu aya si Asep eta nu kitu aya aya jeung si Andri eta anu kitu aya kade ulah licik sering rokok aya nu batur cik ngasaan atus 5 kali cik 5 batang heeh bo kade ulah koret ibu bisa merek kanu koret eta akhlak ngaranna ja urang barang merek kanu sok merek mah lain akhlak dusun eta mah balas jasa dia ngaranna kitu dah cek salaki nyi naon anteuran tuh si entin gawe aing anteran si entin aya kitu atuh jamaahna ge kabari ngarapeut teuing naon mere eta boro-boro sapapan nu petot sugan nganteran awah cek aja daripada aing nganteran si entin mending nganteran si Eha tak urang mah barang bere teh kakarak bisa kanu sok me goreng keneh ceu eta teh kade nu alus mah uceuk daek mere kanu koret sidik si eta teh kade lain si sidik lain jelas si eta teh koret ke urang tapi urang daek keneh mere ka manehna tak eta akhlak begitu akhlak itu adalah ketika engkau mau berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat keburukan eta akhlak karana jadi Rasul lagi gitu Rasul diciduhan dikumasukan kumaha henteu senyum Rasul sarua RW ge ciduhan senyum pasti RW ge senyum ngingkik sama nyot golok saya mah atuh boro-boro RW anjing sarua nyot bedil sarua ka maing mah Bo, eta kira-kira urang dia bisa tante barang merek anu koret. Barang merek anu hewa bisa tenan, Pak. Bisa teh urang-urang sabar eta kitu. Kadinya nama boro-boro batur. Aing sorangan ge teu bisa. Gitu. Jahawana urang mun aya jelema ngomong urang kayak ngorowo teh beungeutna tah. Nya. Da ku hese-hese na ceuk eta. Naon sebabna? Sebab ganjaran ti Allah nage lamun urang bisa kikituan daek mere kanu koret mere kanu ngewa saya teh hewaeun ka urang tapi urang daek keneh mere atuh ganjaran lagi luar biasa nepi ka urang ku Allah dibere predikat pangalusna akhlak di antara penduduk dunia jeung akhirat insya Allah. Terakhir
wa ta'fuwa aman zalamaka, memberi maaf kepada orang yang zalim kepada. Mata kalau aya jelema zalim ka urang, ulah ngadoakeun goreng. Ulah ngadoakeun goreng. Ieu mah kakak rek ka masjid njak tai jelema. Tai jurig. Oh, 10 meter diseseret suku. Dekeun modar jelema modar sugannya. Boh, barang teu nyoh mah eta horeng tai mitohana. Bo, mun aya jelema dolim ka urang ulah ngadoakeun goreng. Doakeun nu sae, ya Allah, abdi nitip anu si anu. Bere hidayah ya Allah, supaya hirup rukun jeung abdi, babarengan taat jeung abdi. Kukumaha ge eta dulur abdi salembur. Insya eta kabatur komo ka salaki, betul. Mata hampura salaki. Suamimu bukan orang sempurna. Suamimu bukan orang yang terjaga. Tapi dia adalah makhluk biasa. Maka jika dia salah, maafkan dia. Jika dia benar, tuturkeun dia. Tuh naon RT aing bantuan. Dia mah nyisirikeun doang bisa. Nah, ikuti dia aing ingat aya nama. Jika suamimu salah, maafkan dia. Kalau engkau tidak menghampurainya, atuh tidak menghampurai, naon coba? Tidak memaafkannya, atuh gitu. Jelema masa kitu-kituna benar silih tuturkeun, salah silih hampura, leras. Betul. Sakitu-kituna jelema benar silih tuturkeun, salah silih hampura. Mata wa ta'fuwa amman zalamaka, insyaallah urang kabehan bakal bagja hirup. Buanglah. Tidak pantas engkau menyimpan dendam di hatimu, karena hati itu suci. Tidak pantaslah ada hal yang kotor di hatimu. Ketika engkau memaafkan orang lain, bukan untuk orang lain, itu untuk memerdekakan hati kita sendiri. Ya. Oh, tanya Mang Juneta. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, kita bukan sedang memerdekakan orang lain, sesungguhnya kita sedang memerdekakan hati kita agar hati kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Kemudian kita menjadi orang yang sejati, menjadi orang yang penuh maaf, penuh dengan rahmah. Disitulah amal kita akan naik dari langit ke-6, ke-7, insya Allah. Bo, mantap kudu rek silih hampur, silih hampura. Yuk, ulah wakabubar satan silih hampura, betul? Mata genep opat hal bakal dipikarin ku surga. Talil Quran, jelema nu sok dawa maca Quran. Opat. 2, wa hafidhil lisan, ngajaga lisan. Kira-kira omongan urang teu mantak nyaangan batur, ulah ngomong. Lamun teu bisa nyaangan hate batur, ulah moekan hate batur. Teu bisa ngabungahkeun hirup batur, ulah nganyenyeri hirup batur. Betul. Jaga lisan. Nu katilu daek sodako mere dahar kanu lapar. Gitu. Ngalegakeun nu keur sempit, itu intina. Ngabubungah nu keur susah. Entah ulah ngomongkeun mobil kanu teu gablek mobil. Gitu. Ulah ngomongkeun pamajikan kanu teu gablek pamajikan. Nu terakhir puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan urang dugi ka Ramadan. Sehat panjang umur. Kalian urang tiasa ngalaksanakeun ibadah sampurna. Amin. Menang rahmat Allah, menang magfirah Allah, oke urang menang idkum minan nar, pembebasan tina sina neraka. Amin. Rabbal alamin. Naik sado kaleuwih panjang kudana abruk-abrukan. Lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburu kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat teuy. Buah cau buah salak buah samangka wadahan kana kardus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.